Walah, iya dah, Bon. Aduh, aratul kileungeun aingnya. Enaon ieu senarieun ieu renyang kileungeun. Aratul. Aduh. Apa poin di leo bek itunya ieu ku cai panas. Supaya cager ya aratul aing ieu. Kayak bola ah. Aing saung. Amat ya aingnya. Nah, sugan ada ieu make ieu mang ieu. Sugan mendingan bae. Mas yuk. Wah, mendingan bae hanut ya. Eueuh heutik atulah. Hei. Rares-rares teuing bet kana milik he. Siap kunaon. Syukuri bae sih sia manu aya. Aduh, kahirupan ya kieu teh. Asa kami milik bet. Asia kunaon gugubrut bae eta leungeun. Nyaho aing we ye pugu-pugu ararateul belegeun aing ieu. Aneh aing ieu. Bener bet. Cokot baheula mah sia arek menang milik bener. Anu bener sia wa. Ya isa kieu butuh aing ieu. Oh, geus hayu. Urang milikan budak, minjem duit. Jeung ngadepo hayu hayu. Ayo. Ya mana ieu nya? Siapa? Lempang dong orok. Leur wa. Sayu. Aing sabu aing. Wah, wih lamun bisa mah nginjem duit ka buduk lu pake ngadepo. Enggak sia mah kumaha aing bae hayu. Sia mah nu aya eleh we. Aduh, lapar beuteungnya. Yang dahar. Di mauna naon? Kotok. Puun dogan. Udah. Duit 2.000 ya aing. Ah, warung ah. Beli kerupuk. Lapar aing yeuh, yang dahar. Berulang-ulang kali. Kali berulang. Elang gerak mah. Berulang kali. Beres ah. Ya, dia bersih karak mah. Capek euy. Motor beres. Si Obet kemana nya si Duda Hauk? Bukan dia teh saya tanya. Si Obet mau ledekkeun. Ah, nyampur yang kayak mana lah.
Wih, wah. Tuh, ay orok babon, wah. Ano ba yun? Oh, ay sige mo dito. Emon. Kemana sih ya, Dut? Aing ka warung wa. Beli kerupuk aing ka warung, papar yang dahar. Wah, jika nama buka duit iya, wah. Oh, Si orok babon iya. berarti saya buku duit, Dut. Sama wa. Aing boga duit ya 2000 doang. Mas lah. Beng, 2000 ge. Oke, Ya sudah dari mau ngomong apa? Yang menak duit aing. Hebet. Si eta duit aing geus sakitu-kituna. Wih, baksat doang. Aing meuli kerupuk aing lapar dahar. Wah nih ku aing makan bola. Paratu. Dok orok ya parah. Si main HP bae. Ya pegawai jelema sebul main HP bae mah. Coba yang belikan kopi, Mik. Minum kopi, belikan kopi. Ih, siapa ngeganggu aing we puga aing keseru main game. Geus belikan kopi lah aing ka ditu. Mumet. Weh, iya, udah beli kopi aing. Boleh. Ya, belikan kopi ya tuh ke warung tuh. Hah? Sebul dia ngomong HP bae. Belikan kopi. Si Obet eueuh di imah nah aing nyamper ke gardu ah. Ya kopena ya. Oh, jeung dia sebul-sebul teh ngomong HP bae. Ngopi bet. Enggak sudah ngomong HP bae. Bodoh. Wah, si eta. Wih, si eta men aduh parah men beakeun bae dia kopi. Aduh parah. Doang dak sama. Dina hawa sia mah kopi ge hi. Sebet nyamber ke mesin eueuh. Semik. Emang sia usaha. Nangis ah. Iya kopi men beakeun bae. Saya nyamper ade sudah buka duit saya eta. Balak amat budak. Beut sarusah sama. Masuk ke situ. Badog jalet. Pigan aing. Oh, aing balik ke Jakarta ya. Buka duit 100.000. Nenek dulur, nenek kolot. Sisa duit ya 20.000 deui. Mana hayang naong bebene 3 bulan ya teh katong. Buka duit ya sakieu deui. Kumacarana ya hayang nganjang. Wah, si ada tuh balik Jakarta eta kemana? Oke, bentar. Tujuan gua. Woi, Dek. Heuh, Cager sih. cager. Jakarta yo he. Oh, Anu keneh. nah, diuk. Weh, hanya ada yang sia balik di Jakarta. Buku duit ente sia. Boga euy. Benar sia. Oh. Coba aing neles sia. Oh, wah. Kira aku aing balik di Jakarta boga duit. Mana? Ya, iya dia aya. Oh, dia. Segitu deh kita yang mending nganjang ke peuting ya. Ku aing digantian 2 kali lipat. Dia teboga dicabuk deh kayaknya. Ayo 20. Saya bete. Kayak ku aing digantian Nah. 2 kali lipat. Wah, yang nawah. Dasar mah duit sakitu na lah. Nganjang ka peuting nong bebene. Di peta budak. Mun wani mo ko kelepakan di jiji lah. Udah, Mbak. Ya,
Molor besia. Molor bae. Mana sih duit aing? Ya, ini digantian kan 2 kali lipat ta. Wow. Nah, saya bet. Mantap. Thank you. Resep main game yo. Wah, mantep ya duit aing digoceng. Ah, warung ah. Aing hendak beli kerupuk jeung dahar. Mantap. Budak ini burit. Duit aing can dibalikin kene bae. Jangan ning lah. Woi, Blood. Mangi uas ini ngobet. Jiwa si Obet. Hah? Tuh, kagardu tadi mah tuh. Apa itu tong? Nama saya. Oh, Kiraan sih. Bener siapa? Ih. Kan sebalik deui. Aing mantas nganterkeun duit si Jeblud. Tadi ku hutang. Bet sia kunaon gogobrut bae. Ya hoy aing aratul itu sukene ya aing. Asieun no limi. Cok si Iwa aing menang milik kana mun aratul kieu. Iyalah, menang milih. Cek saha? Cok si Iwa tah. Wah, dia. Mana dia duit aing, Wak? Eser big. Ya. Enan sih dia enaon. Duit aing ieu tah ku budak ku si wajeng obet tah. Pinjem ongkos tadi balik-balikeun. Oh, sabaran amat. Dia nih kitu ge duit 20.000 ge. Aing dek nganjang ka peuting. Butuh duitna ge ka peuting. Atuh, sabar. Itu doang. Gas. Ih, aing ngopi tah. Enak gitu. Wah, siapa? Anan. Sabar, Dek. Ih, kedeung deui menang milik si Obet. Da gegaro be, kadang ku sia. Sabar. Aing aya obatna bet. Benar saya segera lah. Yo. Iya. Ah, gosok paling cager kayak ge. Puh, cager kayak ge ya. Kok aja mendingan tiis mi. Tiis yang mendingan ieu. Dijampe tak karak mau kumbik tah. Oh, ada aing mi tiis ieu heh. Aratul kukuman meureun aing kamari nya. Oh. Asa bisaan big. Aja duit aing kumaha ieu? Itu urusan Obet ta. Bener. Bet. Wah, aing Jawab, Wak. Bet. Berit. Wah, Burit deh. naon sia ka aing wa? Duit aing liau ieu mah. Burit lah. Kumaha bet? Iyan ka peuting tanya Ulah kayak sukan bae sukan. 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 Kumaha itu? Budak naripuan aing bae. Awas tuh ku aing dah. Aing nganjang mah teu jadi beulah. Dua, tilu, action. Wah, dia teboga beda. Saya tahu Dua, tilu, action. Ayo. Listeng siapa? Kacau. Oke, 1, 2, 3. Halo guys. Jadi ulah percayanya karena mitos masalah aratul leungeun eta leungeun menang milik. Benar. Korengan mah hukuman. Oh. Benar. Siap. Oke. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Jeblud Official. Oke. Mantap. Assalamualaikum.